teh jika nama orang tuh turunkan sekolah teh. Kunaon? Oh, Jang, panen Jang, bari jeung berakna mahal ge alhamdulillah ye, berak 7.500. Teu buka subsidi mah duh. Ampun, ceurik jelema leutik mah Jang. Jang itu jangan belaukan Jang. Tewak do. Pun barudak ayeuna sakabaraha zaman di bejaan kitu kieu teh ararasup, cita-cita nu ararane. Ngaji geus ararembuk barudak teh. Zaman ayeuna jelema teu bari samarawa hawa nafsuna. Lolobana kabawakeun sakaba-kaba pararoek hatena. Ujang mah ka di omat ulah. Dina kahirupan urang lahir tinu takdir anu geus ditangtukeun. Beda jama, beda nasib, beda pola pikir yang sifat kepribadiana. Tapi hakikatna mah sami di mata nu kawasa. Sadayana ngagaduhan siklus kehirupan masing-masing. Jami anu hoyong instan menangkeun kahayangna. Jami anu sederhana anu leuwih mensyukuri naon anu kumanehna dipikaboga. Ieu nyaritakeun budak lalaki anu sabar ngalakonan jalan hirupna. Jang, hirup teh teu gampang. Punten, aya Ibu Mina Ujang palih mananya? Ujang mana ya? Soalnya di palih dia mah di kampung ya cuman aya hiji Ujang, putra Abi. Emangnya bapak di mana? Oh, abdi di sekolah SD. Mohon karutan abdi wali kelas Ujang. Ya picarios sareng bapakna. Oh iya itu ayo mangga. Ada punya tadi. Mohon, ya bapakna Ujang. Mohon bapak. Mohon. Bertanya. Mangga cari kok. Mohon. Punten ada saya opieun. Sawiya. Ya da sada bumi bapak ieu mah. Oh, bumi satu itu. Anu obos. Oh, anu bos. Ya, abduna kuli hungkul. Mohon sawiya nanti opi anu bener ya, Pak. Mohon. Itu sareng bapak sate ieu teh. Abdi sareng Paang. Oh, sareng Paang. Punten Paang, abdi kadiri sebagai wali kelasna Ujang, abdi teh khawatir kajang Ujang teh nyaeta teh samingguan ieu teh aya lebat-lebat sakola. Terus apakah gering atau kumaha? Aya Ujang mah teh ka mana-mana da kumaha ya Pak, alasan pada melani geus sepi. Abdi da sesah kangge bekal si Ujang, kangge sa popoe abdi da kumaha sesah. Oh, aya perkawis kadang belana Pak. Aduh, abdi tiasa ngabantos, tapi aya perkawis sakola Ujang mah insyaallah. Ku abdi jadi itu di sekolahan diperhatoskeun sebagai wali kelasna. Punya ada abdi mah alim ngarepotkeun Pak Alim punten. Sawios Pak, abdi mah sebagai wali kelas. Hayong ngabantu nu janten murid, hayong nyukseskeun nu janten murid. Sawios perkawis bakal aku abdi ge insyaallah mun aya mah da pasti. Ai mamana Ujang ka mana? Mama Ujang teh nyata merantau kes 2 tahun. Teu aya kabar, teu aya naon. Wah, Bapak berarti selamin teu bercocok tanam meureun. Justru kebun oge gamblung Pak, aduh jadi isin aduh Pak. Weleh. Pilih piwagi sabuna Pak, di warungnya masih muka keneh seueur parah gamblung kitu. Ini si Bapak bisa wae. Jadi isin ya Pak. Ada kumanya Pak. Gaduh pun bojo olok kartos. Tegaduh sami olok sabun. Da si Ujang ngoblokan wae tuh Pak. Kumaha tuh? Aduh. Pak punten nya ngiring ieu aduh asa cangkeul. Ya sok mangga. Sanes Pak janten kumaha aya teh perkawis si Ujang teh sakola teh bade diteraskeun apa moal. Soalnya si Ujang teh gaduh potensi, pinter, mana sekedap ditereh kelulusan. Lebar apa? Kumaha ayeuna sakolana budak teh? Duka tuhnya eta Pak. Keun urang obrolkeun heula sareng Ujangna ya Pak nya. Saya. Nyantos tuh Pak. Sakitu teh abdi mah Muntiasa mah Ujang tong nyampikeun ka atasan sakolana lebar ku pinterna budak teh Pak. Iya.
mungkin kangge bakalan insyaallah ku abdi pas sebagai wali kelasna dibantu sakadik-sakadikeun. Ya enggak sanes kitu Pak punten abdi mah alim itu izin ngarepotkeun teh. Punten Pak. Sawios abdi mah teu ngaraos karepotan, da eta teh asa anak abdi nyalira abdi teh sebagai wali kelasna pengganti bapak di sekolah. Iya. Anak abdi nya lebar budak teh ku pinterna Pak. Mun tiasa mantong nyampe ka eureun ka budaknya Pak. Mungkin insyaallah lah sugan gitu bilih aya milik sareng rezekina teraskeun lamun teu aya nya punten ya Pak. Mohon sawios nya mun tiasa mah Pak di abdi nitip teraskeun budak teh nya. Iya nya Namun aya nama sakitu we Pak di abdi. mohon. Atur nuhun kangge waktosna. Iya. Atur kitu nya Pak. Oh iya iya. Iya. Punten tos ngawagal. Ya, itu sawios ya. Mohon. Heuh mangga Pak. Mangga. Kumaha nya teh enakun eta ka guru mitos bageurna kabina-bina mudah-mudahan cenah aya milik rezekina ujang kangge ujang kangge bekal sakola kangge neraskeun sing lulus yang Omar, di mana? Oh, Jang. Eta teh si bumi si Ujang. Teh ka mana tuh? Ada keulinan. Kulinan lain mah diajar mana teh? Hampura Pak jeung salaman. Mohon. Mereka kulin ka mana kitu Jang? Lain diajar. Kemana Pak? Punya orang kita duit ini. Yes, bebal teh sopan ka guru heung eta duit. Ya, yang duit mah. Nitip ka si Ujang heeh, sa sakola, tah jeung si Ujang 50 jeung mana 5.000. Nah, masalah diajar, tong ulin wae. Tak ada yang pas jeung 50 orang 5.000. Karunya mah teh si Ujang mah indungan ke Saudi, mah aya indungan. Kana geus mangkat ka itu diajar tong ulin wae. Ngeus mangkat teh ini mah. Tong bawa bikin si Ujang nya. Si Ujang orang gebak kok ini. Ai sia kurang ngalamun wayang kesurupan. Saha nu ngalamun? Ai bieu. Budak-budak pikiran dunia keun berapa maneh nu mikiran dunia mah. Orang tadi papangi jeung Pak Umar saya beri duit. Mana papangi Pak jeung Pak Umar na? Iya nih Pak Umar nanya kan duit ka mana sama 50 urang mah 5.000. Oh ya. Alhamdulillah jangan beas sama goceng kan jajan. Jangan dengan santai. Den Maudin ka imah teh aya jang dahar sapoeun. Oh, urang dahar ari bapak urang kumaha daharna? Rumah kebagian kayaknya baik di pikiran ting bapak mana kemikiran indung mana teuing do bapak orang waduh kadang karunya kadang ngalindur teh mama sayang di mana mama gitu do ngalindur teh do kan indung mana di Saudi iya teuing nya ting kunaon bapak orang pikiran mereka ulang terus aretenya beri gagaro kayu sia mah bolongan sama orang ada sekolah diturunkeun teuing cek Pak Umar mah kita diturunkeun teuing nya masuk sekolah mungkin sedih mah mikiran bapak mana mah ini mah urang tetalu we kalau kamera sok kamera teh bau kalian pokok kalau laguna marahan lagu terus do ceprak lagu naon lah kita bisa seri lah bisa di main do oke jin kapan tahun apa kalian di
Ayo. Nah, di sawah orang ngalaguna. Ayo. Si Obos kemana? Tempat tinggal-tinggali. Kurang kontrol sawah bisa lapak ini madog. Siap lu. Wah, gimana? Wan. Kalau mau udin geus diarita, geus diaritan can. Geus kok kamari digebot. Nah, di dinya teh emang loba. Orangnya tahun kamari jangan ngapa orang unang setengah jolang belut. Ayo orang gaskeun ah. Nah, yuk. Ah, yuk do, lampangnya do. Gaskeun do. Ayo. Mana nu turun kamari ge urang carekan bapak urang. So, menang tuh. Siapa kenapa wilayah aing? Naon imalin wilayah sia wilayah Allah. Kuaha. Geus terserah aing we anjing. Geus Domo. Kete tingali aing mawateng. Naon cuma duaan aing wani ieu tungguan aing kaluhur. Ulah do. Naon? Ulah do. Udang. Ayo sok, kayak kawan emak turun. Ayo. Kurang jadi yang kami ngapi jadi nyerah di awal. Tuh tinggal itu kan orang baru itu semua. Borak aku awaknya gelut itu. Kita tengaran hati sahabat terus bodongnya. Tengaran hati tentul. Eta orang jalan lagi mana mambun semua ngat oleh gelut. Ingat kan kita kudu ngaji. Orang hawa nafsu ae dong. Orang berkali-kali moal. Teuing insyaallah. Aing katalagaan tempat jarami ke sekieu katalagaan ya para pare ngabungkul aing teh. Aingnya yang ngalaptingan we genggerong yang ngalap tuh jarami jadi genggerongnya. Tuh loba tuh tepakna. Para ratu teh bareng. Lu gelut jahan. Orang balik ayo. Siapa ngomong tanya ngacaprak pisan. Gimana kelepasan lo? Ali mana emel mana bawa? Aku kamu. Itu mik lo nggak disangka kan. Ayo udah buyang lah do. Belakang dia. Ayo bedakan ke Cibodong. Ayo. Habis mana wanita itu orang si Doma. Ayo. Di hujan. Ayo tuh orang serang. Serang. Cibodong kemana? Angkanya mau balik pada gelut angkanya mau ngopi ayo.
udah kemana? Kiraku ulang sorangan. Baiklah, ayo. Yang palingan di tadi sih. Mana motor diregap ke? Mata kan celitir dibawa tas, bawa. Tadi nenden telinga di mana? Mana ke perang Indonesia wae. Dahar jang teri gebri gua ge. No, apa ini ninjaan terang ninjaan apa? Itu. Buruk lo kenceng lo. Orang speeder teh ada backpack ayo. Kalau melatu. Ye, ngahan lagi dah tuh. Temuan aing. Lo ana dong ngahan lah. Ramen girong.